Aing macam mana teh? Soalnya jeung soe we, coba setting adol ieu. Aing hiji-hijina ieu. Kayak kenal buat. Dan isi rugi we. Ayo gitu. Ayo Yo, Naon we? yang saya tegil, orang pangadekeun salana yo. Oh, nyawa we. Naon kitu nu kudu dihadian? Sletingna dol tuh. Coba marolong di pas burungna. Naon kitu eta? Ieu na gil. Sletingna dol tah jeung wadah burungna puguyeuna ieu. Sin hiber geuning power. Bisa teu kira-kira na mun ngadean. Bisa we. Gampang kieu mah. Salaya nu kina we heula urang mah. Gampang gil. Masalah cuan mah sabaraha kitu gil eta kira-kira na? Murah we. Hadian nu kieu unggul mah wadah burung mah 50 paling ge. 50 mah ya. Lah, nuhun. Siap digawean. Gaguan we. IPK beres. Ya gil, sapoe gawean gil. Urang erek ke warung lah. Oh, siap. Sampai ka dieu nya. Kalau mau kudu beres ya ka dieu. Siap. Oh gil. Siap. Gil. Duh. Ieu geus digawean. Tinggal deui nya ieu. Simpan lah, anak. Oh iya bolong nih. Tuh, kaput juga namanya ya. Sebelah dia gitu kaput dia. Wah, bolong dia sebelah. Terus lah, beres. Ya, enggak salah tadi yo. Mesti hadian. Yowek, terus beres jalan aja, kali make. Oh, gil nuhun ya. Mau ngajalan sana gil. Oh siap. Ngajalan heula koy ah. Jig. Ayo dikaput kieu euy. Gil. Ayo dikaput kieu gil, tuh bisa dipake meureun. Salahna. Hi, wek, napan tadi maneh nikah nage ngaput anu marolongah hungkul, geus we kurang dikabut kabeh. Ih, gil, maksud urang mah nu marolongo ieu, lain ieu dikaputna tah. Maksudna mah nu ieu tah, nu sleting ieu. Duh, aing si mobilnya. Duh, aing ye ngaput isalah di wae.